Sok carita ke Pak RT. Kieu Pak. Naon? Ayeuna teh Alip teh keur ulang tahun. Meuni awa nu ngucapkeun jeung nu ngadoge kurma eta ge nu ngucapkeun teh. Oh gitu. Nya tage emak ge kur ngadoakeun doang. Lu sing sabar jangnya. Oke, terus maghrib kabumi Pak RT. Oh, mohon atuh Pak RT. Pokoknya mah kabumi walah nya kintas maghrib. Dana Pak RT bade kabumi warga heula ieu can rengse ieu nagihan iuran ieu naon perelek nya. Nolip Kena naon? kok agan di tempat di ditu jika nuker sedih. Ah, henteu. Puguh ngalamun. Ayeuna teh keur ulang tahun. An eueuh nu mere ngado-ngado acan. Emak ge da kur ngadoa doang. Oh gitu, ayeuna teh mana ulang tahunnya? Heueuh. Kumaha teh nya? Karunya urang teh boga hadiah mangan dia boga duit 10.000. Urang jajankeun we hitung-hitung mere hadiah ka maneh. Ah, kembae kan tuh kudu. Bener ieu mah urang jajankeun we nya. Satu gae. Lah tuh Alip tungguan di dia. Oh, sok gae. Ya Lip jajanan teh. Oh, nuhun atuh nya. Ya. Iya wangi atuh. Heuh tuh. Segernya kan? Aduh, seger Lip. Sok atuh Lip dahareula rotina. Atuh ang doanan. Moal urang tadi geus dahar di imah. Heuh, tuh ku urang di daharnya. Heuh sok dahar. Nah, gani mah roti casar ada bau. Dahar we beakeun. Bau hasem. Yang geus atuh Lip, urang ngarek balik heula. Beleguk sia ieu mah teh ucing. Lepok sia, kamari mana ngajailan urang ku yang dijailan balik. Siapa balas dendam.